Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilari penuh saya pemarana disini kadayana. Batan nganggur mending cara batur, nyoba usaha dagang sore, goreng jeng alus nomor 2, ada penting nama kuring nyoba. Mugi-mugi jalma baro Senin, kulo balagu anu ngenahen, sing papa gelap penasaran, beli sora kuring nu pas-pasan. Sabab gede pisan manfaatna, batan meuli barang nu teu guna, maka sing gancang geura boga, lumayan batan katabrak bisa. Oke, bye. Asik. Kahayang ngalamar ke kantoran, tapi sok tara aya lowongan, nu aya ge malah dikurudan, komo anu ngamimitian. Usaha jual beli, loba ngajual bakal membeli, ngisi duit modal usaha, tadi bere da eueuh porahna. Mending ge milih mangatan bakat, najan bakat-bakatku butuh, tibatan kuring barang penta, mending dagang sora bari maksa. Cita-cita hayang jadi dokter, nadan ngodok nu kotor-kotor, komo mun dikodok nambah hendol, lumayan najan saeutik honor. Lantaran taya aya bejana, dokter anu hirupna sangsara, secara dukun anu dilempur, saeutik gawe lobana Maka nganggur. jadi jalma kudu pinter, ngarahan teh gampang kabalinger, neangan gawe pasti teh sulit, komo lamun dibarengan duit. Joget lagi bray. Asik. Petani nganggur mending cara batur, nyoba usaha dagang sora, goreng jeung alus nomor 2, anu penting nama kuring nyoba. Mugi jalma baro Senin, kulo balahu anu ngenahan, si papa heula penasaran, meuli sorok kuring nu pas-pasan. Sebab gede pisan manfaatna, bidan melibat langguna, maka sing gancang geura boga, lumayan bakal beca.